Bismillahirrahmanirrahim. 7 kedah kadademes kana hoyong menang ridho Ibu Rama. Di antarana sering mutolaah teh ngilikan kitab, ngilikan buku, ngapalkeun. Ngilikan hartina mutolaah teh ngilikan buku pelajaran. Nah eta teh mutolaah ngilikan buku pelajaran sama dengan kagiatan anu dipikarido ku Ibu Rama. Ai ridho teh senang atuh, senang hati inung urang teh, bapak urang teh. Lamun teh mah ningali budakna ngapalkeun. Tapi lamun Ibu Rama ningali budakna tara ngapalkeun, maka Ibu Rama teh bakal naon? Henteu ridho, bendu, amek. Diajar saban dinten ngapalkeun sekolah agama ngaos, ngariksa kana angean tuh tekenging dialungkeun sawadi pakean teh kudu digantungkeun dina tempat. Nah lamun masih kene acan kotor, jaga angean teh diajar nyeuseuh, diajar moe, itu ngajaga pakaian. Ngarapihkeun buku sareng kitab sing naon rapih nyimpenna entong di mana wae. Tuluy nyimpen alat tulis dina tempat. Nah ulah nyimpen alat tulis lain dina tempat. Nah nyimpen alat tulis di WC ulah. Midamel anu pikabungaheun inung bapa. Kade kedah midamel anu mana eta pademelan teh ibu bapak urang teh resepeun bungaheun. Seperti halna nu namanya disebutan. Tara mumusuhan sareng budak tatangga, ulah pasea jeung budak tatangga, ulah pasea jeung adi, ulah pasea jeung lanceuk. Lamun pasea jeung adi jeung lanceuk jeung anak tatangga teh sok inung bapak urang teh bakal naon? Teu ridho, bakal bendu. Nah eta teh lamun urang teu dipikarido ku nu anu janten Ibu Rama, maka urang teh bakal teu dipikarido ku Gusti Allah. Allah ogen bakal mikabendu ka urang lamun urang dipikabendu ku Ibu Rama gara-gara kalakuan urang teu pikarasepeun. Tara ngapalkeun, tara ngaji, tara sakola, tara ngajaga pakaian, tara ngarapihkeun buku sareng alat tulis. Nya tuluy osok midamel padamelan anu pikangewaeun Ibu Rama, pasea jeung adi jeung lanceuk ta eta teh matak dipikabendu ku Ibu Rama. Lamun dipikabendu ku Ibu Rama, maka berarti bakal dipikabendu ku Gusti Allah. Bahaya lamun dipikabendu ku Allah mah. Kumaha dipikabendu ku Allah teh? Bisa jadi urang teh hirupna maralat, malarat, miskin. Bisa jadi urang teh hirupna teh kaya raya tapi aya dina kadorakaan. Loba lah bentuk-bentuk bendu Allah anu matak picilakaeun. Teu di dunia oge, naudzubillah nu leuwih parah cilaka di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Tah upami menta kana hiji perkara maka ulah menta dipayuneun seueur jalmi. Bukan acis. Nah ulah payuneun seueur jalmi. Mun ukeun acis teh nya ukeun keur jajan teh. Upami Ibu Rama teu masihan maka kedah repeh. Bukan acis. Lah teu aya tos repeh. Calik weh. Teu aya mah. Margi Ibu Rama langkung terang kana anu leuwih maslahat. Kana anu leuwih pantes berguna pikeun anakna. Nah dibere jajan atawa henteu. Eta teh kitu.